Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana urang lajengkeun deui dina bagian kadua diajar aksara Sunda. Nyatana ngapalkeun kana aksara ngalageuna. Aksara ngalageuna eta nu dikumpul dina kecap, ngacaraga, nata bahasa, nyawala, maka pada jaya. Tipayun urang parantos dugi kana cara nulis bahasa nyawala dilajengkeun ayeuna. Kumaha cara nulis nya? Hurufnya gampil kacida sarua ngawitanana mah sapertos Z ngabuntut ieu huruf nya. Wa ari wa kumaha cenah nulisna? Tah wa mah jiga huruf G. Wa. La huruf la gampang pisan. Ya, huruf la rata itu teh nolol. La nya wa la. Maka pada jaya. Ma ari ma kumaha cara nulisna? Ma huruf Z leutik mun dina Laten make kurung. Tah ieu ma. Ka jiga angka 77 eta ka. Pa huruf pa Z deui make angka 7 ti tukang disambungkeun jadi pa. Da gampang pisan tet make tutup ieu da. Ja kumaha cenah ja? Mirip da ngan aya curekan. Aya ieu da tapi lamun tambahan ieu jadi ja. Aya oge anu nulis si ieuna di kahareupkeun. Ieu sarua keneh ja. Jadi nu ditulis ieu atawa ieu teu masalah. Ngan ieu edisi revisi, ieu edisi anu ti payuna. Huruf ja. Pada ja. Ya kumaha ya? Mirip huruf ta. Ngan buntutna kieu. Ieu ya. Pada jaya. Tah ngan sakitu cara nulis ayeuna sangkan urang katalar kudu ngabiasakeun tutulisan. Contona nya anu miboga sora A we heula conto kalapa. Kumaha cara nulis kalapa? Kalapa. Ka la teh nyatana ka la pa. Tah ieu kalapa. Bapak
nulis bapak, ba, pak, bapak. Jadi henteu make ka tungtung bapak. Sunda manulisna kieu. Bapak. Mawa. Tah bisi urang poho tingali kana tulisan nu samemehna nu lengkep. Jadi eta jadi pangemut-ngemut ka urang. Ma wa huruf G dina laten ieu wa. Mawa. Terus nyaba. Nyaba kumaha nyaba? Gampang nyaba. Jiga huruf ba tapi topina yang heureub kaluar. Nya ba. Nyaba. Bala-bala. Gampang deui. Ba la ba la bala-bala. Bala-bala. Terus naonna sakahayang urang anu make aksara ngalageuna asli heula. Khusus anu boga sora a. Lalana. Ngalalana. Ngalalana. Ngalalakon. Ngalalana. Nga la na nga lalana. Naon deui sok we sakahayang urang pikeun ngalancarkeun nulis jeung ngingetkeun dina pikiran urang ringkelna tiap aksara ngalageuna anu 18 tea. Sasering-seringna ieu latihan kudu dilaksanakeun lamun seug urang hayang hasil dina nalar diajar nulis aksara Sunda. Sagala. 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 Sa ga la. Sagara. Sagara gampang. Sagara. Kakara. Ra. Kakara. Kalapa. Kalapa. Bapa. Mawa. Sagala. Sagara. Nyaba. Bala-bala. Ngalalana. Kakara. Calana kumaha nulisna? Ca la na.
calana. Tata sasering-seringna urang nyieun kecap-kecap anu ngandung vokal atas suara a khusus pikeun ngapalkeun aksara ngalageuna ieu. Tangke dina bagian katilu urang kana kadua nyatana rarangken. Sakitu heula mugia mangpaat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.